urang hoyong terang karena apalna diri urang, maka urang kedah terang karena aib dina panjang. Saur Imam Ghazali meninggalkan paman arada an yaqifa ala aibi nafsihi falahu arba'ata tuq. Cek Imam Ghazali sajami nu hayang apal karena kawirangna diri maka anjeun aya 4 cara. Urang teh jalmi awon, jalmi hina, cek lisan mahnya. Nah, urang teh beuteu apal ka Gusti Allah, sabab urang teu apal kana dirina. Hayang apal kana diri, kagorengan diri, maka aya cara-carana. Hiji aya jadi sa baina yaday syaikhun basir. Hiji lamun urang hayang apal kagorengan dirina, maka anjeun kudu sasarengan jeung jalmi jeung guru jeung syekh anu basir. Anu gaduhan basirah, hartosna basirah teh mata hati, sanes mata ieu mata hati, mun basor ieu, lamun basir mah ieu basirah. Seorang guru nu bisa ngabimbing urang, jalmi anu tiasa ngabimbing urang, anu tos jalmi eta guru teh anu tos ngagaduhan mata hati, anu tos dugi ka Gusti Allah, nu tos usul ka Gusti Allah. Jalmi-jalmi anu soleh, para aulia Allah, nu tos usul tos dugi ka Gusti Allah. Sabab naon lamun teh mah urang can jalmi teh can usul ka Gusti Allah, rek kumaha urang ngarasa tenangna, rek didugikeun ka Gusti Allah, samantaus eta jalmi can nepi ka Gusti Allah. Ya teh. Rek kumaha urang ngarasakeun ibadah, samantaus eta jalmi can ngarasakeun kana nikmatna ibadah. Ya teh mun gampang nama. Ibu upami angkat umroh aya ajengan ngajak can indit umroh tapi pinter ajengan teh manasikna pinter tuluy tata carana jag-jag ajengan teh ilmu rukun hajina apal syarat hajina haji haram paharaman hajina apal diterangkeun ka jamaah tuluy ajengan teh ngajak ka ibu urang angkat haji yuk bari ajengan can angkat ka haji tenang moal sok sanajan anjeunna ahli ilmu nama pinter ilmu tapi datang angkat ka ditu maka urang bakal langkung tenang mun teh mah mun nerangkeun teh jalmi nu tos angkat ka ditu nerangkeun ibu ieu ceuk hukumna ieu rukun umroh teh ieu teh tah engke teh urang teh di mana angkat ka Mekah teh kedah kieu nya subatkeun urang mah naik heula naik kapal heula ketos naik kapal teh aya gelombang jalmi aya jalmi nu angkat haji teh aya nu angkat ka Madinah heula anu ka Mekah heula lamun angkat ka Madinah heula ieu di dieu kedah langkung 3 dinten dia disebut mamukim engke teh kadah mikot kadah nyanak ihram teh tibir ali betul tah ieu tempatna gitu disebutkeun anu di mana angkat turunna langsung ka Mekah urang ngalaksanakeun ibadah umroh tarape haji turunna teh di Mekah maka aya 2 versi ajengan teh ulama teh aya nu disebutna di mana di tiasa dihandap di bandara di Jeddah aya teh ti Lamlam dijelaskeun tah ieu tempatna ras angkat ka Mekah cek ibu teh ajengan teh tos pengalaman ieu di Mekah teh aya ieu aya hijir aya Babu Salam aya Ka'bah di Ka'bah teh aya rukun Yamani aya rukun Iraqi gitu sobatkeun aya tempat tawaf aya tempat sa'i disebatkeun pengalaman pun anjeunna teh aya di itu aya tempat-tempat di Madinah aya disebutna raudhah ku pengalaman eta teh kumargi anjeunna parantos angkat ka ditu jalmi nu diajak teh ngarasa tenang naon margina geus nepi ka ditu benten deui jeung jalmi anu can nepi ka ditu teori we can nepi ka ditu mah karek teori we unggul ieu teori unggul di mana itu linglung urang teh pan bingung nyatet muka catatan